Indonesia, buah cempedak, buah anggur yang kompak panjang umur, buah cempedak, buah bengkuang yang kompak mudah-mudahan banyak uang. Saskia Gotik bestinya Siti Badriah nu ngajawab salam tarik, mudah-mudahan rezekina tiasa ka Mekah. Amerika boleh bangga dengan gedung putihnya, India boleh bangga dengan Taj Mahalnya, Paris pun boleh bangga dengan menara Eiffel-nya. Demi Allah, ayah bunda para jamaah, kita pun punya yang lebih dibanggakan, yaitu Absus Salam wa Jawabus Salam. Sing saha jalmi nu ngucap salam sareng ngawalor salam, Allah akan berikan 3 kemuliaan. Yang pertama, Futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu-pintu surga. Amin. Amin. Hoyong ke surga. Menyebat hoyong, mudah-mudahan jantan doa nu cicing wae abdi tetanggung jawab. Hoyong ke surga. Di dalam kitab Talqin wa Tahlil, al jannatu haqqun wan naru haqqun, ka surga urang aya bagian, ka neraka urang aya bagian. Mangga teu langkung orang ciletuh kirang bade nyandak bagian anu mana, surga apa neraka? Upami surga, hayu urang sasarengan salam sakali teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan permen dimakan hiu. My friend, thank you. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alan nabi rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bekaskeun suarana supaya teu setruk. Insya Allah. Sok nyarios Pak. Kajian kasep ge aya wungkul kicep molotot teu nyarios mah abdi keueung ningalina. Jika bobogoh saha siap kompak Pak, siap? Insya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekeh boleh dia malam mah. Tak gitu karakter bangunannya. Man ahya sunnati faqad ahabani. Summa qala ulama Muhammadun basarun wa laisa kal basari. Muhammadun yakutun wa laisa kal hajari. Kanjeng Nabi eta jalmi namun tecara abdi, anjeunna batu berlian, urang mah batu susukan,
urang mah batu urang kompak. Punten anu di jalan grup A siap. Palih di grup B siap. Palih di anak bawah. Ada logo maruda. Kita grup B dulu. Pak, bapak-bapak di dia mah barongnya. Pak, al jamaatu rahmatun. Kebersamaan kompak dina ieu acara Allah akan turunkan rahmat. Amin. Siap kompak Pak? Siap. Pak gitu atuh. Tongerakeun. Bapak mah diberi nikmat, leuwih di ibu-ibu diberi nikmat sirah dua, muanya cicing wae. Siap? Siap. Urang bapak-bapak heula. Anjeunna batu berlian, urang mah batu susukan, urang mah batu susukan. 50 lumayan. Grup A siap. Anjeunna batu berlian, urang mah batu susukan, urang mah batu susukan. 100. Itu grup A. Amma ba'du amma ba'da amma ba'di. Akhinal kiram, pengatur waktos, pengarah acara, master of ceremony, atanapi nusok disebat MC, anu dina ieu wengi ngagaduhan tupoksi tugas pokok MC salas 3 pamersa. Kahiji naikeun kori alhamdulillah parantos tadi. Kadua naikeun kiai oge parantos alhamdulillah. Ngan hiji deui nu teu acan nyiapkeun cai kopi. Daun suji, daun handap, daun balimbing, daun awi. Biar ngaji lebih mantap harus didoping dengan cai kopi. Satuju kinten-kinten mun mubalik ngaleut kopi satuju. Mohon bantuannya like, komen dan subscribe-nya. Lalu muncul kalimat istifham, kalimat pertanyaan saur marurang kali santri. Ustaz, kopi apa gerangan? Sapinatun nar. Sapinah artina kapal, nar artina api. Jadi kopi kapal api. Lanjut. Ayo. Para alim, para ulama, guru-guru kita bersama, wabil khusus guru pribados pamersa Kang Ajengan Godek Buncir. Masya Allah. Sim abdi syariat tiasa tepang sarang mantena melalui dunia maya. Alhamdulillah Allah takdirkan melalui hakikatnya bertemu di dunia nyata. Mudah-mudahan pertemuan pribados sareng mantena oke berikut jamaahna mudah-mudahan sing ditepangkeun jaga di yaumul kiamah di surgana Allah. Amin. Urang doakeun para kiai, para ajengan nu sok miwuruk mitutur ka urang. Mudah-mudahan marantena diparanjangkeun yuswana amin. Dibarokahkeun rizkina amin. Ulah wae dimaonkeun sehingga dina kaayaan bi husnul khotimah. Abdi tumaros ka urang dieu mohon jujur tidak boleh ada dusta di antara kita. Siap? Ari urang dieu nyaah ka kiai, resep ka ustad, nyaah naon? Nyaah merek pantesan kopi can datang wae.
Ketika kita sering bersama pencuri, walaupun tidak mencuri, suatu saat pasti dicurigai polisi, betul? Kalau kita sering bersama wanita, walaupun tidak bermain mata, suatu saat pasti jatuh cinta, betul? Begitupun kalau kita sering bersama ulama, bagaikan di taman bunga, walaupun tak memetik bunga, harumnya akan terbawa, betul? Hidup Kiai, hidup ajengan, hidup Ustaz, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Asa di Monas. Al barokatu ma'al ulama. Terakhir sim abdi nitip ka urang dia. Keberkahan Allah titipkan bukan di presiden, keberkahan Allah titipkan bukan di menteri, di bupati. Demi Allah, Allah titipkan keberkahan di kiai. Intina lamun urang dia hirup hoyong barokah, ulah tebih di ulama. Setuju. MOU ditandatangani. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat luar biasa, hanya satu kata yang terucap, congratulations for you, selamat dan sukses untuk panitia. Mudah-mudahan naon kanten pengorbanan para panitia, pengorbanan warga masyarakat ku ayana ieu acara sehingga jantenkeun asbab lungsurna syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu sarua baronge Bu suul adab na model kitu. Pak Kiai, oh, disaluakeun jeung ka tukang ojek. Lanjut ya, lanjut. Insya Allah. Aparatur pemerintah dikawit Bapak RW nak, Bapak RT nak, mudah-mudahan dalam pemerintahanana ieu lembur makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Amin. Para jamaah nu sami tampak hadir anu alhamdulillah wangi ayeuna termasuk paket komplit eta paket komplit nu di lebet aya nu di luar aya ibu-ibu aya murang kali aya nu di jalan aya kopi aya. Nuhun pamirsa. Jazakallah doakeun sing kene anom. Amin. Bu, Pak, didoakeun ku sim abdi nu hadir wengi ayeuna, mudah-mudahan diantawis pala putrana, pala putuna sing aya nu janten kiai. Amin. Sabab janten kiai mah barokah. Anjir aja sajiduh metu saucap karek mobil abdi nyarios Cikopi Torojol Cikopi urang cobi sakali teh pangarsa MC krating deng terus teraskeun insya puji urang sanggakeun kadat nu maha suci Allah Rabbul Ijati jamaah. Wios sim abdi ngahaleuang wios. Kenuelah dasanes di masjid bangarsanya. Mudah-mudahan nutos nundutan sing cager nundutanana. Sabab dina pangaosan mah penyakit nangan eta-eta na nundutan. Mata supaya teu nundutan obatna aya 3 kahiji sholawatan
Kedua adada yu adidu ududan. Sok ngararo kokang dalin di pom ieu teh. Kaduh henteu rombongan. Henteu meuli atuh. Nomor katilu wawala yu wawilu wawalan. Sok barang dahar aja nih tunduk. Siap ya siap. Insya Allah abdi ngaos mengalami para jamaah biru langit dimanapun tabligh akbar durasinya 1 jam. Jadi lamun langkung ti 1 jam pangresa punten urusanana iklan lemonilo. Harga tambah dikit, manfaat tambah. Sok bantuan atau wingker usaha ya. Insya Allah mengalami ikan sepat, ikan gabus, ikan lele ada di dalam empang. Kalau ngaji mah semakin cepat semakin bagus, jangan bertele-tele supaya cepat pulang. Daun jati, daun waluh, dari ngaji mah hawana. Daun jati, daun kelor, ari ngaji mah terkadang aya anu bari. Daun jati dina bilik, ari ngaji mah hayangna buru-buru balik. Tegap kaya. Cara ningali dangdut sia. Ngomong pulang pengennya digoyang gitu tamat. Bu, jadi kieu Pak. Ya. Ini mengaji asa di negara Cina. Bu. Salawat sinareng salam pamugi Allah kucurkeun kocorkeun ka baginda alam. Kangjeng Nabi nu sajati nu moal bisa diganti ku setiap insani. Sabab lir ibarat kembang malati nu nancep dina hati, lir ibarat kembang samoja nu mangkap dina dada. Seungitna ngadalingding berang ejeung peuting supaya urang dieu hirup jadi eling eta jadi eling. Ridho teu ridho, ikhlas teu ikhlas, ayeuna teh keur usum jalma anu teu eling. Bumi caket ka masjid taradai ka masjid, bumi caket ka masjid taradai ka masjid, bumi caket ka masjid taradai ka masjid eta ka masjid aya kitu. Bumi caket ka masjid tara kersa ka masjid aya mana jalma. Salati ojo. Mudah-mudahan ku barokah sholawat lungsur taufik hidayah amin. Ayeuna teh keur usum jalmi teh eling ridho teh ridho, ikhlas teh ikhlas, ya'lamu Allah ya'lamu leras. Batur mah emok teh di majelis taklim, batur mah emok teh di masjid, batur mah emok teh di tempat pangaosan. Si ujuk jeung si eteh emok nak lain di majelis taklim, kalah kak di bang, jadi we bang emok. Aya video. Dia masih aya. Masya Allah. Mudah-mudahan ku barokah sholawat sakali deh Allah lungsurkeun taufik hidayah. Amin. Nurun fil qabri, siapa orang yang baca sholawat Allah akan berikan cahaya-cahaya nanti di alam kuburnya. Amin. Amin. Wa kunzi min adabil qabri, siapa orang yang baca sholawat Allah akan angkat siksa-siksa kuburnya. Amin. Amin. Bu, jadi emang lebih taros ibu nggak jawab bapak aneh. Kamana ece? Hei, selamat sampai tujuannya cenya. Sing selamat tuh ke bumi. Teraskan. Insan ngaji nawa ya teh. Lanjut. Siap baca sholawat. Tadi sim abdi namutoaah, ternyata warga masyarakat di dia mah Masya Allah ajib tumin luar biasa karena sholawatna raresep. Insya
hadirkan kekhusyuan, hadirkan keikhlasan, hadirkan keyakinan. Insya Allah syafaat Rasul hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan janten asbab diangkat siksa-siksa kubur urang sadayana jaga. Amin. Sanggeus dina jero kubur luak lieu kaya batur, ras emut kana pitutur, boga badan bakal hancur, boga badan bakal hancur, boga badan bakal hancur. Ya tadi kadang cenah ai urang encan. Siap. Rek diadukeun jeung sang juara. Siap bro Pak? Siap. Ya, dangukeun bro cek. Sumping malaikat dua, rupana munkar nakir tea. Popolotot bari nanya, naon gawena di dunia, naon gawena di dunia. Kayak bawa ka dibere nilai, ya heula. Siap, bro Pak? Siap. Si mayit jawab teu bisa, hancur badana disiksa. Didinya batika rasa, sasambat kanu kawasa, sasambat kanu kawasa. Wah lemah ya 100 belum. Insya kanu nuju nyesek punten pareman heula rokokna, anu nuju nyanet eureun heula nyanetna, nu nuju ngalamun eureun ngalamunna, urang khusus sholawat insya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Buka suarana. Sallallahu ala Muhammad, Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana. Sallallahu tahun gajah terakhir. Sallallahu ala Muhammad. Allah Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Ya Habibullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. As-sannatu kas-sahar was-sahar kal asbu wal asbu kal yaum wal yaum kas-sa'ah was-sa'ah kad-daqiqah min alamatis sa'ah. Di antara ciri-ciri akhir zaman, ibu bapak para pemuda, saur Rasul
Satahun rek serasa sabulan, sabulan asa saminggu, saminggu asa sapoe, sapoe asa sajam, sajam asa samenit, samenit asa sadetik. Asa kamari urang teh muludan, ayeuna tos teu karaos deui urang muludan deui. Leres leres. Ayo kita munculkan kalimat istifham, kalimat pertanyaan sebagai bentuk analisis. Mudah-mudahan dengan analisis yang kita lakukan pada malam ini kita mendapatkan sebuah hipotesis. Hello, nih hartos teu nu bieu sasasisis begitu. Eta geuning aing ngantirkeun budak-budak sok menta jajan geuning nu dibakar parjeung turun teh. Oh, karena besi puji. Ayo orang munculkan pertarosan kunaon sabab ieu urang ciletuh kaler girang ya. Kunaon sabab ieu urang ciletuh kirang setiap sumping sasih Rabiul Awal, setiap sumping sasih mulud sok muludan. Leres. Padahal ieu muludan lamun diukur ku materi teu saalit materi nu dikaluarkeun. Lamun diukur ku tanaki teu saalit tanaki nu dikaluarkeun. Lamun diukur ku waktu teu saalit waktu nu dikaluarkeun. Tapi kok kunaon urang ciletuh girang muludan. Hello. Waler atuh hei gitu. Jadi teh zaman milenial, HP ge dages Android. Hello, Hey. hey, Hello. balikeun nih teu tutung hello. Sekali deh, hey, Hello. hello, Hey. hey, 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 Hello, hello. hello, hello. Hey, hey, hey. Nuhun. Ternyata yakin abdi ayeuna warga Ciletuh kompak gampang dibawa teu ecrek. Kenapa? Lanjut. Insya waleranana aya sababaraha waleran. Pertama kita lihat dari perspektif historis. Urang ningali heula dari sejarah, di antawis salah sawiyo sejarah terjadina maulid Nabi dipelopori ku salah sawiyo raja nu namina Malik Al-Muzaffar. Naon cenah? Malik Al-Muzaffar. Sok ngaos ulangan hahaha na wungkul. Eta Malik Raja Al-Muzaffar melakukan maulid Nabi. Kunaon sabab-sabab pada waktu itu giroh umat Islam sudah lemah. Seueur umat Islam nu bumina caket ka masjid, tara daek ka masjid. Seueur umat Islam majelis taklim di mana-mana, tapi si eta tara ka mana-mana. Aya begitu. Aya nu kedul tolak ilmu aya mana jamin. Punten para kiai para ajengan sing sobar menghadapi umat di akhir zaman. Kunaon sabab la ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ciri akhir zaman jalma rek hese diajak hade, rek hese diajak hade. Kurang kumaha di masjid At-Taqwa laras masjidna. Oh, tadi abdi ngiring na tepan maghrib sareng isya alhamdulillah. Ngagoler we di luar nu nanya. Lanjut. Insya di masjid Jami At-Taqwa kurang kumaha eta masya Allah nu ngajak ka pangajian nepi ka di sholawatan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatu
ayo ke pengajian, sebab ini perintah Tuhan. Ayo ke pengajian, biar kita dapat keberkahan. Baheula mah ngalalabring ti kidul ti kaler ti kulon ti wetan, silih sorok silih ajak silih tuntun silih bawa pinuh majelis taklim teh ilaha cenah ari ayeuna Masya Allah kalah kasilih sedep tidak ngaji salakina nitah ka pamajikanana nitah ka anakna cek salakina mah juk mamah wae nu ka pangajian tuh geuning ceutiti cemimin cememen geus barangkat kumaha cek pamajikanana maneh bae uing mah keur loba gawe nyiar jukut japarab embe jeung arek moe pare lain seri mikir siapa aya nu kitu aya batur kaji iman hayu gawe waktu eureun aya mana jalmina atuh lapur ibu-ibu teh teu pengajian malik deui salakina ka bapana juk atuh bapak ngerakeun ku tatangga bapak nu ngaji ka ditu nembalan bapana tepak rek kopi rek ceheran kumaha uing hak prerogatif ada di mubalik. Kenapa ibu mengintervensi? Lanjut. Insya kumaha cek si bapak maneh bae kapangaosan uing mah keur nyieun eupan arek musek ka pamancingan arek ngalak lauk antingan aya nu kitu batur ngaji emang musek aya punten sim abdi mah da ngaosna model kieu sauyos moal ngambek moal ngomongkeun moal pundung moal mahanan astagfirullah ya aing ngaji anas mah mawa mobil bagasi dikosongkeun eta kieu jawabanna praskeun pamajikanana teu ngaji salakina teu ngaji atuh akhirna pamajikan jeung salaki nitah ka anakna neng wae ka ditu ka pangaosan kumaha jawab budak ayeuna maneh wae ka pangajian abdi mah nuju Facebookan sakantenan selfie-selfian dipoto jika anjing edan meleletah teh terus gitu. Makanya para kiai, para ajengan mohon maaf yang sabar menghadapi umat seperti ini. Sehingga Raja Al-Mudaffar pada waktu itu melakukan maulid Nabi, dibacakan surahnya baginda Rasul, dibacakan sarirahnya baginda Rasul, dibacakan surah sirahnya baginda Rasul. Alhamdulillah berkat maulid Nabi yang diadakan oleh Raja Al-Mudaffar jalmi nu tadina tara ka masjid daek ka masjid, nu tadina tara daek ngaos jadi sok ngaos, nu tadina kedul sodakoh jadi rajin sodakoh. Alhamdulillah berkat naon tah muludan saha Raja Al-Mudaffar.
Ayo kita berbicara jujur. Ari muludan urang ayeuna kumaha hasilna? Apakah sama seperti hasil yang dihasilkan oleh Raja Al-Mudaffar? Urang mah terkadang mohon maaf masih jalan di tempat. Urang mah mohon maaf seperti acara seremonial belaka muludan teh. Beres muludan salat subuh kaberangan. Lain seri kang mikir. Beresnya aji. Lanjut muludan urang mah nu korek angger we muludan nu popolotot ka salaki dipiara we leres gitu leres pertarosanana aya naon sih dina muludan urang padahal muludan nu dipidamal ku urang ayeuna teh sami sareng muludan nu dilakukeun ku Raja Al-Mudaffar. Raja Al-Mudaffar membacakan Maulid Nabi urang ge tadi maos Maulid Nabi mauludan di Raja Al-Mudaffar diadakan pembacaan ayat suci urang ge atos. Raja Al-Mudaffar melakukan maulid dihadirkan tausiah ayeuna ge urang keur tausiah. Bahkan di Raja Al-Mudaffar diadakan hidangan sedekah makanan maulid ieu urang ge aya tuh cau ge tinjaran tuh leres tapi kunaon hasil nu beda. Hello. Hey. Hey. Hello. Hey. Jawab ulah. Wow. Bongkar ulah. Jelaskan ulah. Moal kasinggung. Moal ngomongkeun. Moal pundung. Moal mahangan. Tah eta di antara muludan teu berhasil teh. Da eta tara da kabahanan kiai. Teraskeun. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin allati rahimakumullah. Kunaon margi ieu muludan urang pakaikan jalan di tempat kunaon sabab muludan urang seperti seremonial belaka? Jawabannya ternyata ada dalam sebuah kitab yang bernama Ta'limul Muta'alim. Kitab naon cenah ceu? Ta'lim. Di dieu mah santriat unggul. Bubuhan di bejaan heula. Dina kitab Ta'limul Muta'alim ayat coret ayat keterangan atur punten para guru bilih lapat la tanalul ilma illa bisittatin. Moal hasil kajian ilmu rek minggonanana rek muludanana rek rajabanana apapun bentuk kajian ilmu lamun eta majlis eta tempat teu diamparan heula ku genep perkara. Tak ieu nu sok pohok teh urang bledak we ngaji anu genep teu diamparkeun heula. Mata melalui ieu kajian abdi rek ngabahas heula ieu nu genep perkara ngan hampura panitia moal sadayana nu genep dibahas urang bahas hiji we Ustad kiraha sesana de nu 5 kek mun diondang deui. Strategi pemasaran ce. Okeun wae atuh aya nu kawin atuh ngundang. Lanjut. Nomor kahiji dakain. Naon cenah? Dakain. Dakain cerdas. Teu aya deui jalmi nu pangcerdas-cerdasna hadir ka pangaosan iwal ti eta jalmi niat karena Allah. Naon cenah? Niat karena Allah. Urang bahasa alit masalah karena Allah. Kunaon sabab ieu kudu dibahas sabab mindset pola pikir di masyarakat ayeuna berbicara karena Allah justru asumsina pemahamanana ari karena Allah teh murah. Leres. Punten abdi ieu mah abdi nuju calik dina kursi memeh angkat ngaos kaleresan aya uleman ngaos dalam kota ka Cibaraja. Cek sim abdi teh engkewe tos isa berangkatna da deukeut ieu tos magrib hayang istirahat heula capek abdi calik dina kursi bari ngaleueut ci kopi kudu dipraktekkeun ustaz mah ulah ngabohong. Alhamdulillah.
nalika nuju calik eta digigireun bumi aya nu nyarios kadangu tuh pada tarik ngobrol eteh kudu sabarang amplop uing ka ustad eta abdi rada curing hak adanya amplop jadi ngegeun ku abdi teh aya cek si eteh teh ada Pak Ustad Budi mah jalmina ikhlas karena Allah cekap we ece 50.000 terus eta karena Allah jadi murah gitu punten iya terkadang terjadi pemahaman pemikiran seperti ini gara-gara karena Allah akhirnya perkara jadi murah teh aya hargaan leres punten jangan orang bahas cuman masyarakat dengan karena Allah bahasan lanjut kan dia ningali jam heula jang lo sampai jam sabaraha geus penting Tengah 11. Teraskeun. Pangrasa setengah 11. Setengah. Setengah jam deh we ngaji. Ras urang wihkeun dugi ka mana bieu? Karena Allah. Ana barang torojol teh ibu leres we eta si teh jeung si ece dongkap ka bumi. Barinya nyandak cai aqua. Ustad kaleresan aya di bumi teh acan angkat mohon sanes bade suhun karena Allah naon kitu murang kali tos 3 dinten 3 wengi teu tiasa bobo nyatu sim abdi teh satiasa tayasa itu Allahumma hasil maqasidana cai teh bari dicepek istajib du'aana ya Allah bihaibatil ayat bi karomatil ayat bi mu'jatil ayat bi ma'unatil ayat wa khususon murang kali nontos 3 dinten 3 wengi itu tiasa bobo pasihkeun ka abdi teh kasih ibu cenah geus ibu teh Pak Ustad atuh hatur nuhun karena Allah nah bari sasalaman cek sim abdi moal salah 50.000 maka geus kadenge beres tidinya sim abdi teh ngeneraskeun ngaleueut ci kopi da sampai ci kopi teh ku abdi teh dileueut deui ci kopi teh ya mah keur ngadongeng heula ngadongeng aya torojol teh si Akang jeung si Ua ngobrol Kang aya moalnya Ustad Budina cek si Ua teh aya da tadi orang geus chat-chatan jeung Ustad Budi geus janjian arek lain kumaha atuh selawatna lah Ustad Budi mah karena Allah magnum sabungkus magnum eta karena Allah jadi turun kana magnum terkadang nu leuwih parah ya karena Allah geus eueuh naon-naon acan duit henteu magnum henteu karena Allah we aya nu kitu aya lillahi ta'ala we punten sengaja kusim abdi rek dibongkar kunaon sabab ieu pangajian urang terkadang kurang barokah sabab ternyata urang dina ngayakeun ieu pangajian teu acan 100% karena Allah masih sok katumpangan ku itu ku ieu karena makhluk leres padahal karena Allah teh perkara anu mahal ece mahal seperti kumaha urang ningali riwayat Nabi Khidir alaihissalam Nabi Khidir dina hiji waktos nuju calik dina kursi geus diuk deui ngaji kena ieu dicaritakeun dina eta riwayat Nabi Khidir nuju ngaleueut ngan teu dijelaskeun ngaleueut naonna geus urang papantos we ngaleueut ci kopi masyaallah ieu ngaji aya pukeunah teraskeun hekeun aya kumaha wingi atuh ceuk protes aja mah maka nalika eta Nabi Khidir nuju calik tiba-tiba dongkap hiji jalmi nu teu apaleun eta jalmi teh yen eta teh Nabi Khidir ternyata eta jalmi teh sang pengembara sang musafir keketrok ka Nabi Khidir mencek urang mah assalamualaikum diwalar ku Nabi Khidir waalaikumsalam amang ti mana amang bade ka mana abdi tos di ditu bade ka dinya kitu lah geus pondokna manawi abdi sumping ka pangarsa ieu teh abdi teh musafir saya pun bakal abdi bade nyuhunkeun pantosan ka salira nyuhunkeun 300 ulama nyuhunkeun 300 dirham karena Allah
awas tak bahasa nyuhunkeun 300 dirham karena Allah. Eta Nabi Khidir barang ngadangu karena Allah, maklum Nabi hatena langsung nyambung sareng Allah, bergetar hatinya. Saur eta Nabi Khidir amang kebenaran ayeuna abdi teu gaduh artos 3 dirham, tapi ku sabab amang geus mawa-mawa karena Allah. Karena Allah teh perkara anu agung, karena Allah teh perkara anu non mahal, karena Allah teh perkara anu luar biasa. Yang ngabuktikeun eta karena Allah, abdi siap amang jual ieu badan abdi ku amang. Waktos harita kaleresan masih keneh aya perbudakan. Akhirna eta Nabi Khidir dicanda ku si eta amang data apaleun Nabi diical ka pasar ibu, ternyata pajang 350 dirham. Saur Nabi Khidir amang mangga nyanggakeun ieu artos sadayana kanggo amang 300 dirham, abdi ge nyanggakeun karena Allah. Nu hiji karena Allah, nu kadua karena Allah. Pondok Carios Nabi Khidir alaihissalam masya Allah Rabbul Karim damel di eta tuana, di eta bosna anu meser Nabi Khidir sebagai budakna. Apa yang terjadi? Keanehan demi keanehan terjadi. Da maklum Nabi gaduh mukjizat. Pertama eta Nabi Khidir di piwarang meresan batu. Kalau resep ayo batu badag moal bisa kaangkut ku 20 jalmi, ku Nabi Khidir mah dibereskeun diangkut dengan begitu entengnya. Eta si bosna tuana ngahuhuleung, ieu jalmi teh naon saha sabenerna kok aya kaanehan hiji. Ieu kenerangkeun di karena Allahnya. Kadua eta Nabi Khidir alaihissalam nalika dikantunkeun ku bosna ku dununganana ku tuana. Sabab eta tuana aya gaduh pamaksadan bade manggil bas ku sabab tuana hoyong ngabangun bumi tempat nu tos diberesan ku Nabi Khidir. Barang uih bari nyandak bas tukang bangunan, eta si tuana si bosna tos ngahulang deui, ternyata sudah terbangun rumah apa yang diinginkan sesuai hatina eta si bos. Atuh si bos mungkin ngahulang, akhirna ditaros Nabi Khidir. Ieu ai anjeun teh saha sabenerna? Saur eta Nabi Khidir, lamun anjeun percaya kaula Nabi Khidir atau eta jalmi ngageter awakna Pak, langsung nadar ka Nabi Khidir, langsung nyarios Nabi Khidir abdi sejak infak sedekah sebagian harta abdi kanggo salira sareng kanggo perjuangan agama salira. Kesimpulanana tuh geuning karena Allah teh mahal. Jadi hampura lamun ieu majelis hoyong mahal di payeunan Allah, ieu majelis hoyong mahal di payeunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wayahna kudu diamparan ku karena Allah. Siap ya siap. Geuning nyebut siapna leuleus. Siap ya siap. Ah gitu. Kunaon sabab kudu diamparan ku karena Allah. Sabab lamun diamparan ku karena Allah ku ikhlas mah euceuk, nu hampang mungkin hampang, nu berat rek karasa hampang. Betul. Punten aya di dieu aya ronda. Aya. Keur kieu mah aya oge. Tong sok nyerakeun lembur imang teh. Pondok carita eta Mang Mamat ngaronda. Aya Mang Mamat. Hampuramat. Kabeneran ngaronda teh malam Jumat. Geus jam 2 peuting Mang Mamat meunang WA ti pamajikanana, Kang, ada kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Atau Mang Mamat ngerti. Cicing neng mah ngerti ya. Dia mah jam 17 tahun kagigir. Ngan Mang Mamat sok lenger jalmina sok heureuy. Eta bari uih jam 2 teh Pak, eta pananganak ngarawel koh di pos ronda nu dina awi dibawa ka imah dasar Mang Mamat. Barang dongkap ka bumi masya Allah Rabbul Karim geuning eta pamajikan Mang Mamat geus ngagogoler we, geus nungguan. Tuh nu ngarti mah seuri. Ngan aya model abah mah punten ya abahnya. Jangan terlalu berharap da abah mah mun dina lir ibarat dina pesawat mah abah mah geus helikopter. Ih panjalmi teh aya 3 ceuk punten secara fisik punten. Pertama aya jalmi nu termasuk kana pandangan hidup, kadua aya jalmi nu termasuk pegangan hidup, katilu aya jalmi nu termasuk perjuangan hidup.
Lamun diibaratkeun kana kendaraan maka hiji lir ibarat pesawat tempur, kadua lir ibarat pesawat pengintai, sareng katilu lir ibarat pesawat helikopter. Terus urang ngajelaskeun kitu ada ieu malam Jumat kebenaran. Nu kumaha ari pandangan hidup jalmi bentukna model kitu eta mah barudak orang nu umur 25 tahun ke handap si eta mah teu kaok memandang langsung hidup. Pandangan hidup teh aya deui jalmi nu kadua eta mah pegangan hidup model primados nu usia tos di atas 30 tahun teu kudu langsung hirup kudu dipegang-pegang heula. Nah, anu sareus ya. Tah model pangarsa mah punten perjuangan hidup lencak-lencak. Lamun dari ibarat pesawat mah kitu, barudak ngora mah pesawat tempur teh kalau kaya musuh main hantem. Aya model urang mah para sepuh model privados pengawat pesawat pengintai. Nyang sewe di mana aya musuh beleduk kare rame we kajadian. Tah model abah mah punten abahnya netos rada sepuh eta mah helikopter ngapagerung di sana mah teu bisa. Kudu make nu kieu malam Jumat mah jadi majikan ini. Oh gara-gara Mang Mamat. Eta Mang Mamat euih ka bumi bari nyandang naon teh ieu keur ngajelaskeun ikhlas heula. Nyandang kohkol nu tina awi abdi rek neros ai kohkol tina awi berat hampang. Mun dibandingkeun jeung Mang Mamat berat kohkol mah paling 5 kilo. Eta Mang Mamat barang dongkap ka bumi ningali bojona keur nangkarak ngabebengkang golerkeun rek kohkol teh luhureun patuangan bojona pan molotot bojona aya maneh Mamat nanaonan sia dialungkeun kohkol berat cenah kitu. Aya cek Mang Mamat teh nya atuh lamun berat kohkol mah gantian atuh kuing aneh jempling. Jempling ku Mang Mamat padahal berat. Ternyata ini bukan masalah berat dan ringannya, ini masalah ikhlasna. Maka lamun ngaos wengi ayeuna diamparan ku ikhlas, insya Allah masih kene kuat ari karek setengah jam deui mah siap ya ikhlas. Ya. Yuk orang niat bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal majlis sunnatan lillahi ta'ala. Biji dakain wahir sina make jelaskeun anak mun Rajab ai wahir sin teh sungguh-sungguh. Jadi lamun urang ngaji kudu sungguh-sungguh sacara nyiruan, ulah sacara papatong, ulah sacara bangbara, ulah sacara kukupu, tapi kudu cara nyiruan. Eta sadaya nu nembe disebutkeun ti kawit nyiruan nepi ka kukupu ada makna filosofi, makna tarbawi ngan moal dijelaskeun peuting ayeuna ke mun diondang deui. PR tak kukupunya. Tos ayeuna urang lajeng kana masalah pokok. Dulur hadirin ma'asyiral muslimin alladzina rahimakumullah, nomor kedua kunaon sabab ieu muludan urang terkadang kirang begitu berkah bagaikan jalan di tempat seremonial belaka. Ternyata urang masuk ngukur suksesna muludan teh terkadang ditingali ku dekorasina nu bagus, ditingali ku konsumsina nu bagus, ditingali ku jamaahna nu bagus, ditingali ku mubalikna nu bagus. Selesai muludan sukses cek si eta. Laras si Ece ngobrol di warung Ece ari Ece malam tadi muludan henteu ka majelis taklim Sirajul Munir. Kunaon kitu Ece? Ece penting muludan sukses. Kunaon kitu sukses? Kahiji nu ngaosna oge kaset. Kadua teu tunduh. Katilu besekna Ece menang juga. Can didaharkeun ongkok sukses. Eta aya model kitu. Obrol si Akang teh di sawah lah ayeuna penting hanjakal muludan kunaon gagal. Gagal muludan. Kunaon kitu Kang gagal? Teu besek-besek acan boro-boro parasmanan. Aya nu kitu aya.
Punten. Ini salah satu faktor. Ternyata sukses yang satu suksesna ieu mauludan gumantung kana pengamalan pidawuh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sok aja bisi aya nu tunduh bade wih sok wih ti payun didoakeun ku abdi sing salamet dugi ka bumi. Moal ngan beureun kesukaan viral. Peraskeun. Sabemana bieu bahasan. Soalnya aing ngaji mah barho, singho. Bulan sih. Karena besek. Pantesan atau geus aya di dieu manuk bul, manuk ekek luak liuk nungguan besek. Allahu akbar. Tas urang wikeun dulu. Dina pidawuh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalimat uswatun hasanah aya 3 perkara nu kudu ku urang diamalkeun, diaplikasikeun kana kahirupan sapopoe. Lamun ibu tiasa ngalaksanakeun ieu nu 3 perkara sebagai bentuk pengejawantahan uswatun hasanah, sukses ieu muludan. Halo. Hey. Hey. Hello. Hey. Lanjut. Masya Allah. Sabaraha cenah? Lo kurang bahasa tilulahnya ngan moal loba teuing nu hiji 5 menit berarti ngaji tinggal 15 menit deh. Satuju. Da aijang mau balik mah euceu rek lila rek sakeun kitu-kitu keneh nu penting mah balik meunang amal sia teh amplop. Demi Allah, abdi mah gaduh bojo bager ngaos di mana-mana, kasihkeun amplop ka pun bojo dipiceunan ku pun bojo mah wani diriungkeun. Oh amplopna da jerona mah doa. Ya punten, tatap wajah saya. Adakah di wajah saya tanda-tanda cowok matre? Tidak ada. Ikhlas abdi mah. Lanjut. 3 pengejawantaan aplikasi tina kalimat uswatun hasanah. Kahiji surahnya baginda Rasul, kedua sirrahnya baginda Rasul, dan yang ketiga sarirahnya baginda Rasul. Muludan ieu keenjing kurang ngalaksanakeun surah Rasul, keenjing ngalaksanakeun sirah Rasul, keenjing ngalaksanakeun sarirahna Rasul. Berarti sukses muludan mungguh Allah, sukses muludan mungguh Rasulullah, sukses muludan mungguh para malaikat Allah, sukses muludan mungguh makhluk sadaya alam dunia. Alhamdulillah. Hayang sukses. Punten tingali kitab Bidayatul Hidayah, Hujatul Islam Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Didinya nguningakeun bu, pangaosan teh kabagi 3. Jadi ayat 3 paket ceu. Sabaraha cenah? 3. Kana paket mah semangat. Aya di dieu nu sok paket-paket. Nitip lamun aya pamajikan nu sok papaketan tapi carogena teu apaleun. Teu apaleun. Bihi wajhani, di dalamnya akan mendapat 2 karma. Di dunia keneh didohirkeun ke Allah, dangukeun sok sia nu sok papaketan. Nantang si ibu naon. Kahiji jalma nu sok papaketan teu apaleun salakina, maot tak demi Allah rek beakeun napas. Jika bener mah bohong. Kedua, lamun aya istri papaketan ngan caroge teu apaleun, punten mun maotna moal patib dianterkeun ku tatangga, pasti dianterkeun ku JNE. Masya Allah. Tos saur Al Imamul Ghazali pangaosan teh kabagi 3, kahiji minal faizin, kadua minal mukhatirin, katilu minal halikin. Minal faizin pangaosan nu sukses dunia akhirat, muludan anu sukses. Tak urang sukseskeun muludan ayeuna minal faizin 3. Malami ceu aya sabaraha cenah? Kahiji surah, kadua sirah,
katilu sariroh sok kahiji suroh kadua siroh katilu sariroh kahiji Surah. lain si iroh suroh si iroh kahiji suroh kadua Sirah. siroh lain sirah katilu sariroh eta lah hasil ngaji penting ayeuna. Hampura abdi mau ngabahas politik aja. Ngabahas politik mah haseum Kang. Beli melon ke Sukajadi. Beli melon rasanya manis ke Sukajadi, beli kelapa ari keur nyalon mah janjina maranis geus jadi mah lupa. Laras gitu. Ngan abdi masuk jadi heran eta keur nyaralon kunaon ka masjid, kunaon ka majelis taklim. Asa can aya eta keur nyalon ka sakolahnya. Minta dukungan ke sekolah aya ke anggota dewan ke aya ngan aneh di mana geus jadi kunaon jadi subsidi ngan ka sekolah we ka pasantren rada aneh kamu abdi mah bener keun berapa PR maranehanana teraskeun sampai mana dia kahiji surah kadua katilu sariroh semangat kan ya surah mahwa surah naon ari surah nu aya di diri Rasul nu urang kedah dicontoh urang kedah diuswah surah teh saur saparina ulama hartosna tampilan fisik baginda Rasul. Rasul penampilan fisikna dina kitab Al-Barjanji Nurayyatala Lausana. Awas ya dijuelah moal ka bahasa dena Nurayyatala Lausana. Rasul mah wajahna bercahaya mun zaman ayeuna mah glowing mun disederhanakeunana marah mai ece nadawidi bapak ibu-ibu heula ku abdi rek dipek-pek sawios siap ibu dipek-pek heula ku abdi sawios mending kita berakit-rakit dahulu ya bu berenang-renang kemudian ibu dipek-pek leuwih ti heula engke senang-senang urang tinggal ngagewek si bapana siap bu siap dipek-pek moal ambak insya tadi saur abdi surah baginda Rasul Nurayyatala Lausana. Rasul mah bercahaya mun ayeuna mah glowing mun leuwih diserhadakeun marah mai abdi rek naros ka ibu minang marah mai minang camerut kana janten caroge nak patreken uing geus datang bu dina kitab Qurratul Uyun namukeun ayat coret saur baginda Rasul ayyum mamra'atin abasat fi wajhi jaujiha lamun tema aya hiji awewe hiji pamajikan nu camerut kanu jadi salakina ila ja'at yaumal qiyamah pantes pikeun eta awewe engke jaga di yaumal qiyamah teu aya iwal tikajabi muswaddatal wajhi pamunteuna rek dihidungkeun beungeutna rek dilestrangkeun hello Hey. jadi jompling hidup bapak-bapak Hidup. asan ulang tahun tuh. Lanjut Ji Pak giliran kita trek habis ya nomor kedua sabada surah naon Pak sirah apa itu sirah penampilan akhlak Rasul pangsae-saena akhlak kanu janten bojo hidup ibu-ibu Hidup. teruskan prek si bapak Pak masih dina kitab Qurratul Uyun utulitu ala nar aksaro ahlihan nisa punten ceu euy ka mana mak
Wih, berkah selamat ya Manya. Teraskan, oh ada tugas yang tidak bisa diwakilkan. Apa sulah mokoh mak? Teraskan. Satu bubur. Terus asli ya teraskan. Bohong. Wani diriungkeun. Oh da keur ngariung urang. Sampai mana dia? Ya, Ibu. Saur Rasul dina kitab Qurratul Uyun utul ya'tu ningali kaula alanar kana neraka aksaro ahli anisa geuning eusina teh awewe ngan nalika Rasul dicandak amangan ka surga Rasul mungkin bengong sebab secara hukum klaulalistik hukum sebab akibat lamun teh mah istri seueur di neraka di surga kuduna lolobana lalaki eta barang ditingali pameget geuning kosong. Bapak kunaha ieu nasi kurang jadi kieu eueuh di surga. Rasul naros ka malaikat Jibril ya teh ka mana bapak-bapak teh urang Ciletuh girang teh geuning teu area di surga kuduna mah di surga da di neraka seur ibu-ibuna. Saur malaikat Jibril ya Rasul ayu urang uih deui ka neraka dicandak deui Kangjeng Rasul ka neraka. Punten malaikat Jibril hoyong ningali di mana bapak-bapana. Punten ya Rasul saur malaikat Jibril eta malaikat Jibril nyual-nyuai neraka. Ternyata bapak-bapana keur ditincak sirahna kudu jadi pamajikanana. Lanjut. Terakhir Bu, terakhir ya pinos. Ieu bapak kunaon sabab ieu bapak nepika gagal menjadi kepala keluarga padahal tugas pokok sebagai kepala keluarga untuk bisa membangun mahligai rumah tangga tidak hanya di dunia tapi tembus kudu nepika surgana Allah Subhanahu wa taala. Ya arusal khafiqaini, lihat baginda Rasul orang yang sukses membangun rumah tangga di surga dan rumah tangga di dunia. Hello. Lanjut. Kunaon sabab ieu bapak bisa gagal model kieu nepi ka tikus ka neraka jeung bojona. Ternyata dina kitab Ukudul Jen. Kitab naon cenah Pak? Dina kitab Ukudul Jen di dinya aya paslun fi haqqi jauji al wajibati ala jaujati jeung sabalikna aya hak kawajiban nu janten ibu-ibu nu kudu ditunaikan kudu janten caroge ngan hanjakal nu jadi salaki gagal memenuhina sehingga digusur kudu janten papanjikanana la akabakallahu finnar dikerabakeun dina neraka. Si bapak geus mulai tekan. Pasien. Tong nyantaka teh biasa. Insya atau rek semangat kumaha dibeunangkeun peuting ayeuna ibu-ibu kuring. Pak hak naon nu kudu ditunaikeun kanu janten bojo teh aya opat Pak. Punten ibu tungtut engke caroke dipayeuneun Allah lamun teu nunaikeun nu opat ieu sabaraha cenah? Mun ibunya kana jadi salaki elingan teh ayeuna bapak aya opat hak nu wajib ku bapak dikaluarkeun kanggo abdi teh kahiji husnun nafaqah. Naon cenah Pak? Sing alus nganapakahan sing badaan. Satuju Bu? Sing tarik kadengeun. Sing naon cenah? Sing gede nafakah. Pang saya nak pamaget, pang badak nak napakah, pang saya nak istri menta, pang letik nak napakah. Keterangan ini maksud. Lanjut. Pak, saya nafkah. Saur Imam Syafi'i wa ashabuna dan sebagian ulama-ulama yang bermadhab kepada Imam Syafi'i yustahabu dirinya ayat kalimat sunnah saena
bapa nganapakahan kanu janten bojo teh punten bongkar heula hukum kompilasi Islam. Kewajiban nu janten caroge nganapakahan kanu janten bojo tilu rupa. Aya saberapa? Tilu. Hiji Bu, tong ribut biar keur dipangmenangkeun Bu. Kahiji napakah nu namina sandang. Kadua pangan, katilu papan. Sandang, pangan, papan. Naon ari sandang? Sandang teh raksukan. Sunnatna nu janten caroge maparinan raksukan kanu janten bojo, bojo mah tos tinggal nganggo, bojo mah tos tinggal atuh mafhumanana, makna tarbawina, makna filosofina kuduna nu nyeuseut lain pamajikan tapi bapak. Abdi rek naros ka ibu, jawab sing jujur. Salami ieu nyeuseut ibu bapak. Ayo melotot ka dieu. Cicing Pak sok protes. Ibu barokah muludan penting ayeuna. Ibu keisukan eureun nyeuseut. Hidup ibu-ibu. Bapak lamun leres hoyong kaangkeun umat Rasul mulai keisukan wayahna nyeuseut. Terus kan? Bisi aya anu protes kasim abdi mangga engkin urang tabayun di bumina Kang Ajengan. Urang bongkar kitabna. Cicing Pak tong sok ngalawan hukum. Lanjut. Punten Pak Haji nya nyeuseut. Ini nyeuseut. Jangan lupa besok nyuci bapak-bapak. Atuh kamarana wae salila ieu kunaon atuh nyeuseut wae ibu telat ngondang biru langit udah. Sok amun ti paheula ngondang biru langit geus eureun nyeuseut eureun ti paheula. Lanjut. Saako sandang naon? Pangan. Pangan ka mana cuy? Yustahabu sunnatna saena yan bagi teh dituna priyogi dina masalah katuangan bojo mah tos kantun nuang, bojo mah kantun nuang eta kantun atuh mafhumanana makna filosofi makna tarbawina saleresna ngasakan eta katuangan lain kudu ku bojo ku bapak. Hello. Kahiji nyeuseut, kadua masak. Bagian saha? Sing tarik bapak-bapak. Kok siapa bapak-bapak? Syukur sia untung ngaji. Nomor ganti lo naon aja? Papan, papan naon? Perumahan. Bumi nyalira heuk arek kontrak heuk rek dimoto heuk nu penting mah pamajikan di imaan. Ngan saur keterangan saena bojo mah tinggal lebet, tinggal calik, tinggal ngagoler geus teu kudu sesepuh, teu kudu ngepel. Nu kudu ngepel jeung sasapu mah bapak. Nah minna. Sok orang simpulkan geus penting ya ngaji. Sabab ieu geus aya cangkurileun dina milik geus aya nu culang cileun hayang balik ya. Jadi barokah maulid aplikasi tina surah dan sirahnya baginda Rasul, akhlak Rasul, Rasul masuk ngabantos pada melan rumah tangga kanu janten bojona. Jadi kesimpulanana mulai ke enjing ibu mah teu kudu sintari teu kudu nyeuseut, kadua teu kudu masak, katilu teu kudu ngepel. Nu kudu nyeuseut masak jeung ngepel si Satuju Bapak. MOU ditandatangani Pak. Ieu keterangan geus teu bisa dikumpang Pak. Tos dangukeun. Islam agama nu adil. Ketika suami punya kewajiban, istri pun punya kewajiban. Hei.
Woi. Hukuki jauji al wajibati ala jaujati hak nu jadi salaki nu kudu ditunaikeun kudu janten bojo naon di antausna taat tuhu kudu taat kanu jadi salaki. Hello beuceuk. Halo. Kudu naon cenah? Taat. Teu mah teu kudu nyeuseuk. Teu kudu nyangu. Teu kudu ngepel. Cukup kudu ngawaroh, kudu taat mafhumanana, makna filosofina, makna tarbawina. Bapak, lamun bapak wegah nyeuseuk, wegah ngepel, wegah nyangu, titah si ibu teu ngawaroh, dora ka nanging. Hadirin ma'asyiral muslimin alladzina rahimakumullah, rupina mung sakitu nu tiasa kasanggakeun pribados teu tiasa ngabahas ngeunaan sarirohna baginda Rasul sok sanosa ala kadar mudah-mudahan sing aya manfaat, mudah-mudahan sanes waktos tiasa tepang deui. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Punten abdi nitip tong waka uwih salagi doa teu acan beresnya. Sabab rahasia pangaosan saurpun guru diantawis kabarokahanana terkadang ditempelkeun dina doa terakhir. Hartos Bu. Persib minang eleh teh Bu lain dina mimiti main lain. Dina injury tim, dina waktu-waktu terakhir Persib sering kabobolan. Urang oge terkadang sering katipu ku setan teh kitu dina pangajian teh. Ai mimiti mah kalak khusuk giliran doa malah buru. Lain sareng malikir ka. Leres gitu leres. Siap ya doa dugi kaberes. Al aslu qawiyu ari asal langkung kiat. Tadi diawali ku sisindiran, ayeuna urang urang tutup ku sisindiran sebagai bentuk kebahagiaan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap sisindiran siap? Sok turutan abdi. Kaliki buah kaliki. Kaliki buah kaliki. Lain seuri Kang turutan. Kaliki buah kaliki. Kaliki buah kaliki. Nu seuneun nurutan bapak-bapak didoakeun sing arawet anom. Amin. Lamun aya ibu-ibu nu cicing wae sarua didoakeun si bapana sing kenging nu anom. Mending sesindiran. Kaliki buah kaliki. Kaliki buah kaliki. Dipelak di parapatan. Dipelak di parapat. Lamun ngaku cinta Gusti sing loba maca Quran. Setuju? Bagus. Selama setuju jeung bagus dia sisindiran kurang terus suka nepi ka subuh. Kaliki buah kaliki. Kaliki buah kaliki. Mulai keung. Dipelak deui di parapatan. Dipelak deui di parapatan. Lamun ngaku cinta Nabi. Lamun ngaku cinta. Sing loba sholawatan. Setuju? Bagus. Terus sisindiran deui. Sudah nepi ka subuh. Kaliki buah kaliki. Kaliki buah kaliki. Iku sebuah dipelak deui di parapatan. Lamun ngaku cinta kiai. Gue bulu gerawadaha. Ayo bangunan satu dunia atas ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.